Jadi gegede banyak itu di pikiran sebenarnya mah. Gegede di pikiran si Imam Ghazali mah. Urang nyeri mata di pikiran, nyeri celit di pikiran, nyeri irung di pikiran, terus nyeri beteng dan di pikiran sebenarnya mah. Tok gerage anu boga kreditan gringet tereh modar teh jelema. Sok gerage pejabat garering dan lain sebagainya. Tetapi lamun urang ka Allah, Masya Allah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para kesepuhan Kampung Doyong, Kampung Doyong. Bil khusus kepada Kiai Haji Ma'mun, juga kepada RT seumur hidup, ialah RT Haji Arif, juga kepada tamu yang jauh dari planet sana, ialah Profesor Dr. Kiai Haji Supendi beserta kru baca manakib. Alhamdulillah pada malam ini kita kumpul di rumah Bapak Dr. Haji Mujiono yang saya hormati. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam rangka walimatul arus, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita kumpul di sini pulang minimal perut kenyang, minimal. Tetapi urusan perut mah gampang, yang penting urusan pencerahan hati. Mudah-mudahan hati kita semua jadi terang, jadi terbuka, sehingga menjadi luluh. Akibat dari luluh terang cerah, jadi nanti hari Minggu kita kondangan.
Ya amin atuh. Hari Minggu atau hari Senin. Saya insya Allah nikahkan Minggu ba'da zuhur. Jadi nikah hari Minggu, resepsi hari Senin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya ngedengar marhabat tadi seneng di kota. Doyong kan kota. Kota kebanjiran. Wong di televisi aja ada, di Kompas juga beritanya ada, doyong kebanjiran. Katanya total tuh mana emang? Oh di bawah sono. Di sini bukan total. Iya doyong sini. Nggak mau dia. Katain total nggak mau. Ya alhamdulillah saya di perjalanan mendengar berita bahwa Jakarta banjir. Biarinlah Jakarta ini, kata saya kan gitu. Biarin. Ada lagi berita istana juga kebanjiran. Orang-orang istana siap boyong ke Bogor. Ya biarin lah. Kata saya biar pada mati juga ya nggak apa-apalah. Tapi pas begitu ada berita lagi total banjir, langsung saya ingat sama RT Arif, mati enggak dia ya? Masya Allah. Sebab kalau ditotalkan banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita jadi ingat. Masya Allah, ternyata ya alhamdulillah masih pada hidup. Ya masih pada hidup. Berarti kan gak apa-apa. Banjir gak ngaruh. Banjir kita kayak di Ethiopia, kelaparan beranak aja terus aja. Jadi kelaparan tuh gak ngaruh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berkumpul di rumah Bapak Haji Mujiono dalam rangka rasulan, bertawasul kepada ahli-ahli kubur, khususnya kepada Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon barokahnya. Sebab Pak Haji sekeluarga punya hajat, yakni punya maksud akan menikahkan putrinya yang bernama Pratiningsih dengan Nur Febri. Saya itu kalau ngedengar pertikahan cemburu. Iya, maksudnya jatah kita kan 4, kan baru 1. Iya, jadi cemburu saya. Kenapa yang lain lagi? 1 tinggal 3. Sama, beliau juga 1. Ini juga 1. Mobil punya, perusahaan ada, rumah punya 2, 3, istri 1. Ini kan gak bagus ini. Iya, maksudnya gak bagus. Mestinya perempuannya yang nawarin. Kalau gak nawarin ya gak jadi. Akhirnya karena perempuannya nggak nawarin, suaminya juga takut, ya cukup 1 saja. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Mau buat apa punya 2, punya 3, tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab yang diatur tuh cuma schedule kilir. Habis dari yang muda ntar kemana ya? Ke yang tua berapa hari ke yang muda lagi. Kapan mau husunya sholat? Lebih dikit pentungan udah gini aja. Udahlah kita merombongan 1 aja ya. Iya udah. Yang jelas nikah itu dianjurkan oleh agama,
oleh syarak. Agama menganjurkan supaya menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Orang yang tidak kawin, yang tidak nikah dibenci oleh Kangjeng Nabi. Orang yang tidak kawin dibenci oleh Kangjeng Nabi. Falaisa minni. Orang yang tidak nikah bukan termasuk umatku yang sempurna. Masya Allah. Kalau orang yang nikah berarti sudah dianggap umat Kangjeng. Kalau satu saja sudah dianggap, apalagi 2, 3. Sangat dianggap. Iya kan? Masya Allah. Nikah itu perjalanan Kangjeng Nabi. Bahkan seluruh Nabi nikah. Dan ada yang istimewa, Kangjeng Nabi Sulaiman istrinya 1000. 1000. Ya Allah. Maksudnya kok kuat ya? 1000, bahkan pernah dijejer 1000 antri. Maksudnya pengen punya anak laki-laki, kalau malam itu dijima 1000, maksudnya supaya hamil bareng nanti melahirkan laki-laki semua, biar jadi prajurit perang untuk melawan musuh-musuh Allah. Perang gak usah sama orang lain, sama anak saja 1000 udah cukup. Ya Allah, itu Kangjeng Nabi Sulaiman, ya Allah, satu malam naikin 1000 kuat. Pamuji walaupun punya obat, 2 aja 2, besok ke rumah sakit. Ke rumah sakit besok. Ini 1000, ya Allah, ya Rabbi. Kuat. Mang Haji sapeting pernah sabaraha kali itu. Udah godeng kepala dia. Waduh. Tanpa nikah turunan jadi kurang. Kalau kurang turunan berarti umat jadi kurang. Kalau umat kurang, kalau nanti ada serangan dari Amerika kan susah. Kalah kita. Sekarang makanya Amerika takut sama orang Indonesia. Ini banyak. Jadi jangan dulu tentara dah. Anak-anak kita aja lu sono biar pada mati tuh. Perang lu. Ya, kalau dia punya 1000 peluru, ya udah dikasihkan aja 1000 rakyat. 2000 peluru, 2000 peluru, udah tinggal gitu-gitu aja. Jadi tuker-tukeran. Ntar habis peluru kita kan masih hidup. Kawin lagi kita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi lamun urang ieu hirup bersyariat dianjurkeun nikah. Tetapi ketika urang geus manteng hirup ka Allah, kadang-kadang teu hayang ka awewe. Teu hayang ka awewe teh mun mantap, sebab leuwih indah ka Allah dibandingkeun jeung awewe. Indahan keneh zikir ka Allah dibanding ka awewe. Komo bangsa mobil, motor, tuh nilai ya. Komo ngeridit mah cangkel, cangkel. RT Arif yang ngeridit baik kuru jangan. Di dunia baik kuru, komo di akhirat dibelum sia teh. Ada satu nabi yang terkenal dengan gantengnya, ialah Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusuf makasih
lamun urang tas deuleu Kangjeng Nabi Yusuf ajun deuleu Haji Pendi hayang utah sebel ku kasep-kasep dak orang deuleu nu kasep teh kan seneng hate teh jembar deuleu nu kasep deuleu nu geulis hate senang walaupun lapar jadi terasa seubeuh tapi urang keur seubeuh deuleu Haji Pendi lapar ya kan banget lain banget jelema banget perang mah ya Kangjeng Nabi Yusuf kasep mantap diibaratkan samangka dibelah dua sabelah dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf sabelah babarengan urang kabehan uyuhan urang aya irungan ieu bener teh uyuhan sapira sabelah samangka babarengan ku urang kabeh Kangjeng Nabi Yusuf sabelah sorangan Masya Allah kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipicen ka sumur ku dulurna diangkat ku pedagang dijual jadikeun abid nu meulina adalah patih Haji Raja ayalah di kerajaan Mesir kasep Kangjeng Nabi Yusuf keur memujana kasep eta pamajikan raja disebut naon pamajikan raja Permaisuri ngaranna Siti Zulaikha atuh di Mesir mah eueuh nu jore urang ka Mesir neangan nu penghek irung moal aya neangan anu irungna teu mancung di Mesir moal aya sakumaha moal aya nu mancung di endoyong di doyong neangan nu mancung moal aya pengek kabeh di Mesir bulakur ka Mesir neuleuh jelema teh karasep jeung garelis ya Allah Haji Pendi mah Haji Pendi di Mesir asal aya awewe neuleuh nuturkeun awewe mun teu dikitukeun atuh kitu bae garelis aya teu nabrak trotoar kan lempang teh ya Allah kaget beureun neuleuh urang Mesir garelis jasa pelayan restoran diparoto padahal eta pelayan ku boloon tuh sudah tunjuknya nak eta pelayan ya sapira pelayan atuh diparoto ku jadi dikieu waduh dasar aroplok kabeh Masya Allah emang bener garelis bener di Yordan ya Allah ingat ka Haji Mamin bae Noel kakula cek Haji Mami gila mun di urang jadi bintang film sakiana ieu lawakina nya kasep awawena geulis mun di urang jara di bintang film di dieu mah ceknya jadi pelayan taeta di Mesir karasep gerilis komo Kangjeng Nabi Yusuf mah nah kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipake kahayang ku Siti Zulaikha gancang caritana Kangjeng Nabi Yusuf di kamar disampeurkeun ku Siti Zulaikha Siti Zulaikha na geus siap geus teu make calana jero mangkani urang Mesir ulah nyaritakeun model urang doyong sapira urang doyong urang doyong mah lamun ditanya saking pundi saking Brebes ireng kumaha iya orang Mesir itu geus teu make kutang ya Allah mangkaning susuna papaya jasa Haji Pendi ya coba ke pakaianan nu carang teh model sipon aduh Kangjeng Nabi Yusuf diudag-udag di kamar maksudna titah ngazina benang bajuna Kangjeng Nabi Yusuf kekeh embung tarik ngerewek soe tapi terus dipaksa Kangjeng Nabi Yusuf teh benang titah nangkep ka Siti Zulaikha lamun RT Arif
dipaksa teu kudu ku Siti Zulaikha teu kudu ku si Suminem belah asana teh teu kudu dipaksa teh Arif malah ngajakan aduh ya Allah ya Rabbi ieu mah diajakan tetep embuk ngan ngaran-ngaran manusia begitu neuleus sosok Siti Zulaikha luar biasa nya geulis nya rapih aya ser syahwat biasa tuh ngaranna ge lalaki normal jeung awewe atuh aya syahwat cepet Gusti Allah nurunkeun malaikat Jibril mencet awakna dipencetlah dikaluarkeun cai manina melalui ramona set setelah keluar cai mani geus teu berdaya kitulah Allah deuk nyalametkeun hambana gampangkeun Allah atuh mun teh Arif geus teu kudu ku malaikat Jibril geus pokona kaluar sorangan we teh geus mah ya Allah ya Rabbi tidinya lah teu berhasil Siti Zulaikha akhirna Kangjeng Nabi Yusufna ganjang caritana di sidang persidanganna tetep menang nama lantaran dideuleuh soekna baju laporan Siti Zulaikha nama dek dizinahan ku Kangjeng Nabi Yusuf tapi Kangjeng Nabi Yusuf inkar kanyahoan tina baju lamun baju soekna dihareup berarti ieu bener Kangjeng Nabi Yusuf nu deuk ngazinahan Siti Zulaikha na meureun embung nyoekeun baju tapi lamun soekna ditukang berarti diudag ku Siti Zulaikha sehingga benang soek kan menang Kangjeng Nabi Yusuf sebab soekna ditukang tetapi tetep hukum tiba heula ge meureunana nu gede masuk ngulan-ngulinkeun hukum dielehkeun lah Kangjeng Nabi Yusuf akhirna diasupkeunlah ka penjara dengan berbagai-bagai kesalahan geus teu kacaritakeun panjang kebe dina tafsir kacaritakeun mah akhirna Siti Zulaikha ditinggalkeun ku salaki terus Siti Zulaikha ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi Yusuf di penjara terus ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf asal neuleuh daun Yusuf waduh neuleuh bangkong Yusuf Masya Allah kos Haji Pendi baheula ka pebenena waduh kesemaran geus teu meunang neuleuhna naon aya anggel ge ditangkep we oh dindaku geus kos kitu bae bangsa si bloon ieu teh ngaranna gitu tah ieu Siti Zulaikha akhirna disalametkeun ku Gusti Allah boga guru lah nyana dibimbing mengarah ke Gusti Allah akhirna berzikirlah nyana sanggeurna berzikir pelampiasan cinta anu keterlaluan dialihkeun ku rindu tadina cinta ka Kangjeng Nabi Yusuf yakni ka makhluk ku dialihkeun cinta ka Khaliq zikir terus nyana rang penting illallah 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 dengan bimbingan maka Siti Zulaikha berangsur poho manteng ka Gusti Allah kuari geus pindah rarasaan nu tadina dedeleuan ieu teh jadi kanikmatan sesuai jeung watakna kuari teu nu tadina dedengean indah mun ngadenge suara nu merdu sesuai jeung watakna kuari teu tadina irung ngambe resep nu seungit-seungit dunia
sesuai jeung watakna kuari teu kitu kene sungut leungeun beuteung jeung sajabana drastis 180 derajat karesep kana urusan dunia beralih ke urusan akhirat. Masya Allah kuari indah jasa Siti Zulaiha. Duta tadina cicing di istana kuari mah cicing di hadapan jembatan. Tetapi keindahan cicing di hadapan jembatan teh ngaleuwihan cicing di istana. Di cicing di istana mariweuh kudu boga pangladen tukang ngepel tukang sasapu ngaladenan dahar nginum pakaian mandi dan lain sebagainya riweuh keindahan dunia mah kuari mah di hadapan jembatan jeung Allah nikmatna luar biasa teu kadenge suara-suara nanaon teu kadeuleuh makhluk-makhluk teu kaambean duniawi hiji be Allah mantep biasa. Siti Zulaiha geus teu inget ka makhluk kuari ka Allah mah cicing handapeun jembatan. Allah nyeuri sorangan jeung Allah nikmat diangkat jadi waliyatullah ngeunaheun kahujanan kaanginan kapanasan teu karasa sebab ieu ruh keur ka Allah. Lamun geus kaedanan Allah moal aya panyakit. Boro-boro kaedanan Allah edan biasa ge teu kena panyakit. Edan biasa be edan biasa jeung urang mah dahar hati-hati minum hati-hati sesuai jeung aturan medis ulah loba teuing ieu coba ge tetep bae kena panyakit nu edan ngadaharna dipelbak urut batur tegering-gering coba ge dulu nu edan ilamotan hees di mana bae tegering nu edan eta ai si eta jadi gegede mah penyakit itu di pikiran sebenarnya mah gegede mah di pikiran cek Imam Ghazali mah urang nyeri mata di pikiran nyeri celit di pikiran nyeri irung di pikiran terus jadi beteng dan di pikiran sebenarnya mah cok gerage anu boga kreditan geringet tereh modar teh jelema cok gerage pejabat garering dan lain sebagainya. Tetapi lamun urang ka Allah Masya Allah lepas kaye menu edan urusan edan biasa bicara nu gering sebab pikiranana teu boga pikiran naon nya ieu mah komo ka Gusti Allah mantak ulah kaget lamun Sunan Kalijaga cicing di sisi kali nyana kehujanan keanginan sesuai jeung instruksi guru muncak guru nacan ka dieu ulah wakahudan iya tuh kehujanan keanginan biasa bae Syekh Samsudin Madura atunya da sesuai jeung guru encek guruna ulah waka nangtung lamun can datang iya tuh biasa bae tahunan kitu keneh kabelah dituna komotan Abdul Qadir dan lain-lain sebagainya kunaon eta manteng ka Allah. Teu masalah. Urang bae bogoh jasa ka awewe, bogoh jasa ka awewe ieu. Bogoh jasa. Isuk-isuk teu dahar, sore teu dahar. Neulean foto. Tenden deui. Ki urang. Ngaranna edan kan? Eta edan biarana edan. Jeung foto bae ge jeung foto geus indah jasa. Aduh nu leuwih bibirna dikiekeun deui. Ditenden deui kakara ge ditenden geus dicokot deui. Lecek ta foto. Iki tilu poe teu dahar teu nginum teu gering teu naon. Aju kunyana di titah kapanggih di pengkolan hujan-hujan ge hujanan jibreg. Sugan puyang hulun teu puyang teu naon biasa bae. Kudu eta. Aya cinta gairah di jero hati antek cek ahli tasawuf mah awak kurang bisa senang awak kurang bisa bendu
awak kurang bisa seri, awak kurang bisa cerik. Naon tah nu mantak ngajadikeun seri, cerik, senang, bendu? Aya naon di jero awak kurang? Aya nafsu. Coba ge nafsu na pilihan. Kunaon nu mantak jadi senang, kunaon nu mantak jadi cerik, kunaon nu mantak jadi bendu, kunaon nu mantak jadi pemurah, kunaon nu mantak aya naon di awak urang pagawean ahli tasawuf nu norekat nganyahokeun hal eta supaya deka Allah telempeng panyakit-panyakit dipiceunan. Iya ya panyakitan di jero awak urang. Bisa seri, bisa cerik, bisa senang, bisa bendu dan lain sebagainya. Angin di jero awak urang aya angin anu nyulusup disebut nafsu. Eta lamun teu dipiceunan melalui bimbingan guru tetap orang moal bisa ibadah khusyuk ka Gusti Allah. Salat urang biasa bae kajun dipaksa-paksakeun. Allahu akbar. Tetep bae. Cak RT Arif teh bulan kamari mangges. Bulan hareup can aya duit. Mun eueuh duit ieu kumaha? 3 bulan diseret deui kontrak. Motor kira coba ge timbul ti mana ya? Timbul ti mata, timbul ti ceuli nu bakal ngaramekeun kalbu. Mata urang dedeleuan asup ka jero hate rame di jero hate, ceuli urang dedengean asup ka jero hate rame di jero hate, irung urang ngaambean asup ka jero hate rame di jero hate. Nu ngaramekeun hate urang mata, ceuli, irung rame di jero hate akibat dedeleuan, akibat dedengean, akibat aambean. Bisa seri akibat leuleuh denge ngambe, bisa cerik akibat leuleuh denge ambe. Ieulah indra nu kudu diurusan ku urang. Mantak urang ngaji lalaunan syariat narapihan. Saenggeusna syariat narapihan moal indah ibadah lamun urang can ngabersihan panyakit-panyakit. Moal indah ibadah aya bae sieun hudang ti peuting, sieun ka kuntilanak, sieun ka pocong. Bloon kan eta kos kitu. Aya eta. Ieu bae geus kolot sieun ka kuntilanak. Tapi kuarina aya kuntilanak beunang asup Islam tololnya. Sialnya teh internet bloon. Jadi kuntilanak beunang dicekelan. Waju ditanya dari mana? Dari kuburan anu. Kamu kemana? Saya mau kembali lagi ceknya nanti. Dicekelan. Kita asup Islam heula. Kuntilanak maca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah bimbing biasa wa asyhadu anna Muhammad rasul. Jadi kuari mah kuntilanak aya nu mualaf eta. Jadi lepasin balik deui ka kuburan. Geus macam-macam ieu kuari dunia internet teh kos karari itu. Bararohongna gede jasa. Masa kuntilanak asup Islam? Nah, ieu Siti Zulaikha panjang ta urang lamun nyaritakeun eta penyakit di awak urang. Mata bisa seri urang ku mata, bisa cerik urang ku aya angin di jero awak urang. Urus ku urang. Nah, komo neungeus kolot mah coba tujukeun bata urang ka akhirat, cili urang ka akhirat, irung urang ka akhirat, sugut urang ka akhirat, golbu urang ka akhiratkeun. Lantaran geus moal kebal deui. Masa potongan kieu huis geus lain di luhur, jembut geus huisan. Mun moal ka mana deui? Asal moal kebal deui nu syariat mah bener teu. Atuh geus wayahna geus kudu lempeng ka Allah. Siti Zulaikha geus bisaeun ngaleungitkeun nu mazmumah, ngadatangkeun nu mahmudah,
nafsu-nafsu anu tercela cek agama dipicen sekaligus, nafsu-nafsu anu terpuji ditarik sehingga menjadikan ladzat iman teh ngan lain ngan sakadar iman disungut, lain sakadar percaya tapi karasa. Urang mah kuari lamun ditanya sia agamana naon? Islam. Pangeran sia Allah, nabi sia anjeun Nabi Muhammad. Ari Allah teh sifatna Allah mandeulekeun ka urang, sifatna teh ngadengekeun, nganyahokeun. Eta teh ngaranna akidah, kepercayaan. Percaya urang mun ditanya Allah ngadengekeun urang, Allah neuleukeun urang. Ngan can karasa. Encan karasa. Cirina encan karasa nyaho Allah neuleukeun, nonton TV terus. Mending ngorakena geus kolot. Pan eta pan goblok-goblok da jelema. Geus kolot Ki Haji deui. Nonton TV keneh eta mah goblok bin tolol. Mun aya di dieu eta Ki Haji goblok bin tolol, bin bloon. Mana bueunya anak. Asa geus kolot SMS-an jeung jahe bloon kan. Eta ngaradakan teu karasa iman. Teh urang lamun diaritakeun ka situ jahe can karasa. Sakumaha karasana urang lapar, sakumaha karasana urang seubeuh, urang nu ngarasakeun urang lapar karasa, urang seubeuh karasa. Iman teh mun geus karasa isin ka Gusti Allah, moal daekeun boga TV, moal daekeun boga HP, isin deuk nanaonan lah. Tuh, pun urang mah geus atuh dijual HP, memang kurang dijual. Jepang deuk meuli BlackBerry. Waduh, deuk beli BlackBerry beneran, waduh. Ganti urang mah. TV kunaon teh dijual? Tasawufnya, ai isukna ganti. Nu bude. Tah eta urang mah iman ngan can karasa. Lamun geus karasa teu hayang nanaon, hayangna zikir, maca sholawat, maca Quran, hayangna eta bae salat. Hayangna teh salat. Ieu teu kadengean ku Siti Zulaikha langsung kieu ilallah Allah geus geunah kuai rupa geus jadi nini Siti Zulaikha, tapi iman jadi mantep ka Gusti Allah. Keur ngora iman luluh sehingga ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf barang geus kolot iman manteng teu hayang. Kanjeng Nabi Yusuf kacaritakeun jadi raja, begitu kacaritakeun jadi raja inget baheula teh dipikahayang ku seorang permaisuri ngaran Zulaikha. Deuk diteangan cek Kanjeng Nabi Yusuf jaboga pamajikan teh jadi raja mah hendeuk sabaraha bae oge di zaman harita mangga teh teuing deuk diteangan lantaran ieu Siti Zulaikha bogoheun jasa. Aya nu ngabejaan Tuan Raja Yusuf, aya Zulaikha di mana? Tuhan dapeun jembatan. Diudag ku Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf make pakaian kebesaran kerajaan, make mahkota kerajaan, kuda anu disiapkeun kuda di istana. Berangkat Kangjeng Nabi Yusuf sorangan dek nyamperkeun Siti Zulaikha kapagihan dapeun jembatan. Assalamualaikum. Cicing bae Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing bae. Tanya assalamualaikum. Cicing. Toel aku Kangjeng Nabi Yusuf. Neng. Waun teu ka akang. Teu cek kieu. Deuleuh ieu nu kaset teh anu kaset. Teu wau cek Siti Zulaikha. Ke coba. Ieu lain Zulaikha. Cicing bae. Coba pandang ieu saha. Teu wau cek.
sugan di hati aya saha anu dipake ka deudeuh ka memet jeung ka cinta eueuh nu aya di hati saha kuari eueuh iwal ti Allah masyaallah ieu tadi deuleu coba saha nya ieu Yusuf oh Yusuf cek Siti Zulaikha Yusuf ya jangan sakikituna aduh ya Allah cakang Yusuf haramat Zulaikha hari urang ka istana embung cekna jang naon dunya lain pan maneh baheula teh ngudak kula ieu kula kuari Yusuf geus jadi raja ieu urang ka istana baheula kaula ngudag-ngudag maneh keur can wauh jeung Allah ketika kaula kuari geus wauh jeung Allah makhluk mas sataiku ku henteu indit maneh Yusuf kula bakeur jeung Allah boh cek Kangjeng Nabi Yusuf murigak buru aya eta ka Kangjeng Nabi Yusuf komo ka Haji Pendi mah beureum ditendang jeung diculan tih geus teu aya geus teh dulu Haji Pendi mah boro-boro Siti Zulaikha atuh si geunem nembungeun suminem nah iyalah lamun geus ka Allah geus poho segala rupa urang kuari lantaran ka Allah na setengah-setengah atuh teu meunang manggi awewe komo nu nyingsat tuh manggi nu nyingsat geus kolot ge kieu bae aduh tah budak seutik deui mah seutik deui kaduluan aduh belum tuh coba nyana naik angkot amprok jeung pahareup-hareup jeung si mbana make rok mini kieu kahayang kula mah jageus kolot malingeus atuh kieu nya jageus kolot mah pantes kieu teu jana mah datang ka si mbana isinin ipet-ipetan kikieuan anyar terus lagi dasar geus kolot belon eta kudu teu boga ka isin imanna ipis jasa iman ipis atuh geus bae neuleuh kikituan ieu mah kieu we da jero hatena seutik deui mah teu budak kadeuleu teu apemna aduh nah kuari mah ulah ngukur ka Haji Pendi urang bae lah mun awewe liwat pingpingna kadeuleu ku urang dilirik apa peureum coba babarengan coba peureum apa dideuleu terus RT Arif loon atuh eta mah ukuranna kitu bae sih ukuranna geus urang lamun aya we liwat pingpingna putih dideuleu kadeuleu ku urang teh aduh tah eta teh kan haram urang baheulanan urang mun heuleu kitu tah peureum apa peureum hah entah berarti iman urang ipis kena jasa masih kena resep mata pakai neuleuh sesuai jeung watekna ipis berarti ieu mah jang ukur-ngukur diri urang bahwa diri urang ipis kena iman teu berani urang meureumkeun mata ketika neuleuh nu diharamkeun ku Allah meureun aya zina ona meureun urang ge embung aya zina mah meureun misalna aya awewe rangda haju ka Haji Arif ci ka dieu aya naon kula mah ieu asal disarean bae sedekah lillahi taala sakate Arif teh sedekah si sedekah embung aing tetep kula ge percayalah ka RT Arif aya kudu numpakan mah pasti malaikeun wah kula ge iman mah ayaan nya ge ai kudu numpakan membungeun nya ge embung aing cek nya aku mau jore mah embung aya lah iman tapi ai neuleuh mah kitu kan neuleuh geulis irung mancung pingping biasa bujalna mah bujal mun kadal dideleukeun keneh sanajan lamun titah ngazinahan mah embung berarti kan iman urang teh pohara tah ipis komo datang ka daek zina mah naudzubillah min karena ieu keur carita bahwa ketika urang encan manteng ka Gusti Allah neuleuh awewe resep bae ketika urang manteng ka Gusti Allah contona Siti Zulaikha geus embung kalitu nama panjang akhirna mah tetep dingorakeun deui mukjizat ti Gusti Allah panjang dongeng ieu mah ngan eta bae keur carita
urusan syahwat. Mun urang bisa bersihan nafsu-nafsu urang. Loyog urang ge lain deui, kadeuleu loyogna lain deui, leumpangna lain deui, lirikanna lain. Tak kadeuleuan aya jelema bisa ibadah di hiji lembur kadeuleu, kanyahoan, kaambeuk. Sebab naon? Dina leumpang lain, dina lirikanna lain, dina sagala naga lain we lamun geus ninggalkeun watek mata ceuli irung bakal kapanggih engke jeung baturna nu akur jeung nyana. Urang mah pada halayak rame kieu akur bae sebab teh urang kos kieu cabrek sagolongan lah jeung Haji Pedi jeung Haji RT kos kitu bae teh asal datang ka pae kitu bae ba kitu bae ba mentak hiji-hiji da urang malah mendingan resep bae kanu bisa sakitu bae geus. Wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim li ahli panghandapna bagian kawalian ngabenerkeun kawali jeung pasrah sebab urang mah teu bisa cinta baik kanu bisa sebab berat jasa urang ya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Contoh hiji deui anu cinta ka Allah Imam Sibaweh. Imam Sibaweh teh kiai mun santri kiai nyanahu cucugud ahli nahu Sibaweh. Mulai dua keputusan grammar pembacaan. Keputusan nomor hiji adalah Imam Sibaweh. Kacaritakeun majeng bapana hayang deuleu Imam Sibaweh kawin lantaran nyana teu daekeun kawin. Akhirna dikawinkeunlah ku bapana ka hiji awewe nu geulis, pinter, turunanana bagus. Barang geus kawin biasa we geus kawin. Maghrib ke masjid, isya ke masjid. Pemajikanna di jero kamar atuh geus bersoleh. Siap tempur. Geus teu pake calana, teu pake kutal. Geus mantep. Mun Haji Peni geus teu babanyo-babanyo acan. Langsung ceklak bae geus sakumaha naik sado. Tetapi Imam Sibaweh balik di masjid dia ngamparkeun sajadah salat Allahu Akbar. Likum Allahu Akbar didelegeun ku pamajikanana sampai jam 1 jam 2. Wah cak nyana meureun moal malam ieu mah. Meureun geus bente malam eta salamet. Malam kedua kitu keneh. Salat di Allah. Malam katilu salat keneh bae. Cek pamajikanna meureun aya jeung kiai mah kieu meureun cek. Terus bae aya pamake meureun lah datang ka 7 poe mah bener datang ka 7 poe salat. Geus 7 poe kan siap teh ka 8 poe salat keneh bae. 9 poe 10 poe cek pamajikanna meureun datang ka 40 poe meureun. Kan aya nu sok pamake kitu kan. Kalau baheula mah datang ka 40 poe cenah ulah dikumaha-kumaha. Belon taman tuh. Waktu dituna tetep bae segerakeun. Ketika 40 poe masih kene salat kene bae. Ya Allah. Akhirnya 41, 42 pamajikanna langsung bae tas diturunkeun baju diasup-asupkeun. Bebenah. Isuk-isuk langsung bebejakan di tohana. Di ka mana neng? Balik cek. Kunaon emang? Teu kuna naon. Cih. Ieu kumaha emang aya naon jeung salaki? Teu aya naon. Pat aya naon si balik? Teu bae teu aya naon. Si bawe ka dieu cek mana? Ieu pamajikan deuk balik emang kunaon? Teu kuna naon mah. Neng emang aya naon ributan? Henteu. Si bawe emang kunaon ieu? Cek teu naon. Neng pan deuk balik emang kunaon? Puguh teu aya naon sakali mah. Maksudnya teh naon teh kuat tanyakeun we cenah kakak kuat. Si bae mah teu kudu naon pan bisa. Bejakeun. Cek pamajikanana nyana mah salat, maca Quran, ngarang, salat,
maca Quran ngarang salat jadi eta pamajikan teu ditata henteu kunaon emang si bawe leuwih resep ka Allah batan ka pamajikan ya Allah Haji Pandi mah Haji Pandi leuwih resep ka pamajikan batan ka Allah tuh tilok baca Quran unggal peuting geus wae nya mah ngomean susu malulu mentak ditanya anak sabaraha 15 eleh kotok rintik mah tuh atuh teu naon nah iyalah sosok-sosok manusia anu cinta jasa ka Allah terabaikeun urusan kanikmatan dunia ieu mah keur carita batur mah kos kitu teu bisa babagi nyana aya waliullah nu bisa babagi loba itu Imam Syafi'i madzhabul arba'ah jeung nu sajaba-sajabana tu Kangjeng Nabi biasa ieu mah keur madzhab mah moal madzhab mah ditarik ku Gusti Allah ke manusiaanana dieuweuhkeun sehingga poho ngan ka Allah hungkul tah lamun geus kos kitu jelema geus pohara jasa hese urang neangan model kos kitu ngan tetep aya mun kurang diteangan aya nah iyalah lamun ieu mah sakadar ukuran ngukur urang bae ai urang geus datang ka mana ieu hirup ternyata urang geus kolot ge can manteng ka Gusti Allah nu manteg can manteng loba panyakit di jero hate hubud dunya hubur yasa hubul jah hubul mal aya godob teu meunang salah saeutik jeung jelema bendu marah hiri etalah penyakit eta hayang ka alam ria ngaranna ujub dan sajbana urang lalaunan picenan saeutik abeh urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah carita soal antara lalaki jeung awewe seperti kos kitu ieu urang doakeun kedua mempelai mudah-mudahan diparanjangkeun umurna dikuatkeun jodona dibere keturunan anu soleh nu solihah dibere rizki anu loba jang ibadah sehingga akhir hayatna aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kitu keneh urang nu kumpul di dieu mudah-mudahan urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga urang husnul khotimah di akhirat urang babarengan di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahaji mujina jeung ibuna jeung panganten urang doakeun mudah-mudahan dina hajatna dibere berkah diturunan rahmat ku Gusti Allah mun nyana tatarukana sing jembar modalna sing kapulangkeun pokona mudah-mudahan aya dina rahmat Allah berkah sagala rupana amin ya rabbal alamin sakitu bae pihatur sim kuring urang ngadoa ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma hasil maqasidana bil khair Allahumma hasil maqasidana wa muradana bil khair Allahumma hasil maqasidana
wa muradana wa murada sahibil hajah bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anakan ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Tah kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing si bae. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang anu geulis gitu berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan guan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin ka nu jore. Penghinaan mungkin nu timbul.
tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu joreng mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu kobil mah kawinna kanu joreng tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak kobil teh aing tetep bae embung kajian kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon kobil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tak ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh kobil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembal hirup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ieu kajen kukumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang Abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok nyarekan Abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawja Qabila labuda ukhtabil wa zawja Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tah geus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumaha kudu selesaikan masalah ya selesaikan ieu lamun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal aing cekna moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aju geus kieu kumaha kajian kukumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah
sapopoe teh sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyen korban kuari mah nyen korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow deangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet nyong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah kuari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun
kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bagaimana mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae mesti agak-agak baik mesti kieu-kieu baik leungeun cak Habil cak adinaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak
ulama mual ngabunuh di setik terbersit di jero hati hayang ngabunuh setik hayang males kakak ngabunuh ulama dek cicing baik kakak nampilih ulama cicing baik kakak dek jawab ulama cicing baik pokoknya nama ulama mual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak baik lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli bilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarana nasehatan doang siang ngomong ke situ balangan nasehatan sakadarana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tak gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae hese amat cak iblis ya aduh itu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah kobil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus
saja kuliah ngabunuh nangis saya dosen iblis langsung baik nurutan iblis jadi diperagakan ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gua jret gitu syariat masya Allah. Gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana